Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif wa musannif nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Haddatsa parantos ngaretkeun hadisna ka urang sadayana sa Amr bin Ali. Haddatsa parantos ngaretkeun hadisna ka urang sadayana sa Abu Asim an Ibni Jurayjin melalui jalur Ibni Jurayj. Qala parantos Sumarios wa Ibni Jurayj akhbara parantos masan khabar ni Kasim kuring sa Musa bin Uqbah an Nafi'in melalui jalur Nafi' an Abi Hurairah melalui jalur Abi Hurairah anin Nabi di baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos dawuh sawa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Idza ahabballahu 'abdan nada Jibrila innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibrilu fayunadi Jibrilu fi ahli samai innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu fayuhibbu ahli samai thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Idza ahabba di mana-mana mika dedeh mika cinta sa Allah abdan ka hiji hamba jabna idza nada maka memanggil sawa Allah Jibril ka malaikat Jibril innallaha sayaqtasna Allah eta yuhibbu mika cinta sawa Allah fulanan ka fulan wa ahbib maka cintai ku anjeun hu ka fulan wa yuhibbu maka mencintai hu ka fulan sa Jibrilu malaikat Jibril wa yunadi maka memanggil sa Jibrilu Jibril fi ahli samai di ahli langit innallaha sayaqtasna Allah eta yuhibbu mika cinta sawa Allah fulanan ka fulan fa ahibbu maka mika cinta aranjeun kabeh ka fulan fa yuhibbu maka mika cinta ka fulan sa ahlus samai ahli langit thumma yudau teras diteundeun lahu ka fulan non al-qabulu panampian fil ardi di bumi nuktah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wahid. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah taklim kitab Mukhtasar Sahih Bukhari anu kinarmatan. Sadaya puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinarang salam mugi ka hatur kawuh ka baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina ugi ka para sahabatna katut ka sakur-sakur jalmi anu turut tumut ka mantena. Pamugi urang sadaya kalebetkeun jalmi anu saroleh sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis salajengna nyaeta hadis nu ka 1357 anu mana hadis diriwayatkeun ku Abi Hurairah sedengkeun katampikna ku Imam Bukhari nyaeta melalui jalur Abu Asim. Nama aslina Abu Asim nyaeta huwa An-Nabil wa huwa min kibari syuyukhil Bukhari. An-Nabil Ibnu Asim, An-Nabil Abu Asim eta teh merupakan salah sawios guruna Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Tina ieu hadis Allah Subhanahu wa taala parantos dawuh saur baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Idza ahabballahu 'abdan nada Jibrila innallaha yuhibbu fulana. Idza ahabba di mana-mana mika cinta sallallahu Allah al-'abda kana hiji hamba
Waqa'a fi ba'di turuqihi bayanu sababi hadhil mahabbati wal murad biha. Fa fi hadits Thauban innal 'abda la yaltamisu mardatillahi ta'ala fala yazalu kadzalika hatta yaqul ya Jibril inna 'abdi fulanan yaltamisu ayyardiyani wa ala wa inna rahmati ghalabat 'alaihi. Al hadis akhrajahu Ahmad wa Tabrani fil Awsat. Dina kitab Al Awsat anu mana ditelakeun nerangkeun perkara asbabul wurudna ieu hadisnya eta perkaus idza ahabballah di mana-mana Allah mika cinta abdan ka hiji hamba. Naon tah perkara anu janten Allah teh mika cinta ka hiji hamba, maka saur hadis anu diriwayatkeun ku Imam Ahmad sinareng Imam Tabarani tina kitab Al-Awsat nyaeta tina hiji hamba sayaktosna hiji hamba layal tamisu mardatillahi ta'ala anjeunna eta teh berusaha hirupna teh ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teras-terasan. Berijeng tujuan ibadahna teh taya lian iwalti mardatillah, mugi-mugi dipikari ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Dugi ka anjeunna teh teras we unggal dinten unggal waktu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu disupri anu dipelari nyaeta taya di iwalti mardatillah hoyong dipikari ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian istiqomah anjeunna ibadah ka Allah berijeng memeres ibadah ka Allah boh memeres secara zahirna atanapi memeres secara batinna tina nalika ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Dugi ka Allah eta teh nyauran ka malaikat Jibril. Allah eta teh nyauran ka malaikat Jibril. Maka tina ieu hadis baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh idza ahabballah ieu teh mangrupakeun bentuk reaksina Allah Subhanahu wa taala perkawis perjuanganna hiji hamba anu berusaha janten jalmi sae kalayan ngalakonan pirang-pirang ibadah tujuan ibadahna nyuprih ridhona Allah. Di mana-mana Allah mika cinta abdan ka hiji hamba nada, maka Allah Subhanahu wa taala eta teh memanggil gitu kan atanapi nyauran Jibril ka malaikat Jibril teras Allah dawuh innallaha yuhibbu fulanan sayaktosna Allah Subhanahu wa taala eta teh parantos mika cinta ka fulan. Janten ieu teh mangrupakeun reaksina Allah Subhanahu wa taala begitu katampi ibadahna fulan eta begitu tos kauji ibadahna fulan eta pariposna kumaha wae kondisina nuju bunga hatanapi nuju henteu bunga ibadahna teras majeng tujuanna lagi antara berubah unggal waktuna teh nyuprih karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah eta teh memanggil Jibril nyauran malaikat Jibril. Jadi Allah eta teh menyatakan nguningakeun ka malaikat Jibril yen sayaktosna Allah Subhanahu wa taala eta teh mika cinta mika dedeh ka hamba anu ibadahna teh sapertos kitu. Saparantosna Allah berfirman sapertos kitu ka malaikat Jibril, maka Allah gen dawuh ka malaikat Jibril fahbibhu anjeun eta teh kedah mika cinta mika dedeh ka eta hamba ka eta fulan. Fa yuhibbu Jibril da kumargi Jibril eta teh dipiwarang ku Allah Subhanahu wa taala sangkan mika cinta ka eta fulan, maka Jibril eta pun ngarespon kalayan fa yuhibbu Jibril eta teh mika cinta ka eta fulan. Fayunadi Jibrilu fi ahli samai sartosna kitu Jibril eta teh nyauran ka makhluk-makhluk Allah nu aya di langit sadayana nyata mangrupakeun para malaikat-malaikatna Allah Subhanahu wa taala.
salajengna malaikat Jibril nguningakeun yen innallaha yuhibbu fulanan. Allah eta teh parantos mika cinta mika dedeh ka hiji fulan. Maka saur malaikat Jibril fahibbu aranjeun sadayana kedah mika cinta ka eta fulan da kumargi Allah nu parantos mika cinta ka eta fulan eta. Maka fayuhibbu ahlus sama, penduduk bumi penduduk langit pun sadayana eta teh mencintai fulan eta. Tsumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Saparantosna kitu diteundeun ka fulan eta al-qabulu fil ard, ditampi di penduduk bumi. Janten ieu hadis teh masihan katerangan ka urang sadayana. Cindekna teh sapertos kieu. Cirina jalmi ibadahna eta teh parantos ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Maka anjeunna eta teh dipasieun anugerah ku Allah Subhanahu wa taala. Hirupna eta dipika cinta dipika deudeuh ku penduduk bumi itu kan. Ku makhluk Allah nu aya di bumi ieu. Parantos janten sunatullah itu kan. Yen makhluk Allah Subhanahu wa taala nu aya di bumi boh manusia atanapi makhluk Allah nu sejenna eta teh mika cinta mika dedeh ka jalmi-jalmi anu ahli ibadahna. Komo jalmi ibadah eta teh ibadahna teh nyuprih karidhoan Allah Subhanahu wa taala bari jeung ibadahna eta teh zahir sinareng batin. Jadi seolah-olah teh kieu parameterna kasolehan hiji jalmi parantos dijawab ku Allah Subhanahu wa taala. Yen amal solehna eta teh bener-bener ikhlas atanapi henteu-na. Yen amal solehna eta teh bener-bener leres atanapi henteu-na. Eta teh pasti aya respon ti Allah Subhanahu wa taala. Salah sawios respon anu katangkap anu katingalnya eta yen jalmi eta teh dipika dedeh dipika nyaah ku makhluk Allah nu aya di bumi ditampi we hirupna eta teh. Sanos dina kahirupan sadidintena anjeunna eta teh punten fakir miskin gitu kan, teu daya teu upaya. Tapi anjeunna eta teh kalayan kafakiranana teu janten hina itu. Malian seueur mika dedeh mika nyaah jalmi eta teh. Atanapi jalmi eta teh punten alim gitu kan. Kalian kaalimanana seueur jalmi anu mika dedeh mika nyaah ka anjeunna. Atanapi anjeunna eta teh ahli ibadah gitu kan, atanapi naon wae kahirupanana. Janten tina nalika ibadahna kealimanana eta ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Jalmi malihan kadang-kadang teh kenal acan tapi ngaroskeun hatena eta teh nyaah pisan ka eta jalmi itu. Tapi sabalikna gitu kan, tina nalika jalmi teh sanos pariposna katinggalna teh soleh. Pirang-pirang amal soleh eta teh dipidamel ku anjeunna. Tapi kadang-kadang kan salah paniatan gitu kan. Da belum tentu amal soleh anu dilakukan ku hiji jalmi niatna teh hoyong nyupri karidhoan Allah teh belum tentu. Bilih gaduh paniatan anu sejen. Maka antukna eta teh teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Maka antukna hirupna eta teh seueur anu mika ngewa mika cicip ka jalmi eta teh. Jadi sanos sakumaha anjeunna eta teh ahli ibadah keheul we bawaanna batur eta teh. Sakumaha anjeunna eta teh seueur ilmuna istilahna. Dikersakeunana ku Allah eta teh dipegang hewana teh nista ku makhluk Allah nu aya di bumi ieu teh. Janten seolah-olah ieu hadis teh nuduhkeun ka urang sadayana. Tina nalika urang teh hoyong uninga kasolehan hiji jalmi, amal solehna hiji jalmi ditampi atanapi entena ku Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal disabudireun jalmi eta. Seueur anu mika ngewa atanapi seueur anu suka atanapi cinta ka anjeunna. Tina nalika seueur anu suka sinareng cinta ka anjeunna, maka kasolehan anjeunna eta teh pasti ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Janten teu kedah ngantosan enjing atanapi jaga gitu kan.
Kumargi kitu tina nalika aya jalmi anu pupus gitu kan. Ya jalmi ieu teh husnul khotimah atanapi henteu. Ditinggal we saparantosna pupusna seueur keneh anu mengenang kana kasayan anjeunna atanapi sabalikna itu kan. Banyak yang melupakan. Upami anjeunna eta teh seueur anu mengenang beus dicaritakeun eta jalminya baheula keur hirupna meuni sae pisan amalna itu. Jadi kasayan anu dipidamel ku anjeunna eta teh ngabekas ka jalmi anu sejen. Bari jeung jalmi anu ngobrolkeun nyaritakeun eta teh spontan duduk dadak mun bapak eta teh jumeneng keneh nya meureunan urang teh katulungan ieu. Berarti kapungkur tina nalika anjeunna jumeneng teras tulungan kanu sanesna eta teh bener-bener nyupri karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi tina nalika misalkeun anak kasayanna eta teh mung sakadari annas hayang pupujieun hoyong ditingali ku manusia, maka kasayanana eta teh atos we boro-boro tos pupusna hirupna keneh gen parantos dilupakan gitu kan. Parantos tidak membekas gitu. Da kumargi sapertos kitu. Amal kasolehanna eta teh henteu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Janten kesimpulanana janten jalmi soleh teh kudu wani midamel amal soleh. Tidak nalika midamel amal soleh teh kahade ulah lepat paniatan. Tidak nalika lepat paniatan eta teh bakal kirang sae amal soleh urang kaditu. Nah, hartosna nyaeta mardudatun la tuqbalu. Ditampik ditolak ku Allah Subhanahu wa taala ante ditarima. Tina nalika ante ditarima maka amal soleh urang eta teh moal aya tapakna, moal aya katingalna. Katingalna amal soleh urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta di mana wae hirup urang seueur anu mikadeuh nu mika cinta ka urang sadayana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.